Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna urang rek ngajawab anu question box nu kamari anu tanyakeun soal cinta, kita jawab secara eksklusif di YouTube. Sok tanyakeun. Kamari teh anu nanya kieu cenah tah, ieu nanya teh. Mang, kedah kumaha yang hareupan awewe nu mangpaatkeun kebageran saya, tapi pas saya butuh main hare-hare. Yang harapan kieu saya butuh hare-hare emang sih hese kieu mah, tapi mun hayang sing harapan berarti kudu saruana. Mun misalkan awena butuh nya geus hare-hare sarua naon sena sih mah jeung kudu dipikiran. Tapi mang cenah teh boga rasa atau kieu nya geus ya eta mah anu gelo berarti kitu-kitu teuing mah. Soalnya mun misalkan manehna boga rasa oge pasti manehna bakal mantuan saat maneh keur butuh. Paham sakit kan? Tong sing pulang. Cuma maneh boleh teh. Ulang nu kadua teh. Hampuranya ieu dari bejaan sareng nanyana geus eralin. Soalnya tidak pernah di bejaan nu nanyana tapi mang cenah eta privasikeun. Jadi meh rada geunah diprivasikeun kabeh. Ieu nu kadua. Belah dia ya. Nah, jeung cinta datang tara bebeja. Jual aya langsung bagja. Nah, ulang pertanyaan teh. Meureun kieu maksudna teh, mang meureun. Nah, cinta datangnya tara bebeja tapi langsung bagja. Nganu ngaranna cinta. Memang kitu sih. Datang tara diduga-duga jadi pas cinta itu datang berarti emang geus bisa ngalajeun bahagianya. Naon salahna mah jeung kudu dipikiran berarti emang geus jodohna gitu. Karena cinta eta mah bisa bahagia. Tapi misalkan eta cintana direncanakeun tapi teu kanya sesuai dengan ekspektasi manehnya berarti lain jodohna kitu we pikirna. Tapi dicopot nanti sih kamar teh nanya teh aya kanu 30-an lah tapi dicopot ngan genep anu pentingna hungkul. Nah ieu deh ieu teh nu cing sapa namanya abi nuju bingung kedah milih nu mana nu bager tanapi nu kabeh dipikir resep. Aya soal itu mah sih tergantung sorangannya soalnya urang mah teu bisa nentukeun eta kahirupan maneh soalna misalkan cekan pilih nu bager tapi maneh hayang anu dipikir resep atuh sarua jeung bohong urang ngabejaan ge. Jadi mending kana mah kumaha maneh misalkan naik resep makan bager kok baik karena pikir resep bodoh teuing. Nu penting mah eta orang mah mau dikaboga atau resep kumaha bisa nghargaan maneh, bisa nghargaan waktu maneh, bisa nghargaan maneh atau misalkan nya bisa ngerti lah kaayaan maneh teu kumaha-kumahana. Intina mah kudu saling percaya, saling ngerti we. Terus ya deui dengan muka opat aneh sih yang pertanyaan teh. Nah cinta datangna sok kadang kanu geus boga pamajikan. Maksudna kumaha sih? Maksudna kumaha? Berarti tamat teh nya. Nah cinta datangna sok kadang kanu geus boga pamajikan. Amun kepincut berarti teh nya. Ya. Nah cinta datangna cinta datangna sok kadang kanu geus boga pamajikan. Oh berarti itu anu bogoheun meureunnya pernah teh. Oh berarti ieu mah nu nanyana geus kawin. Nanyana geus kawin terus meureun aya awewe nu bogoheun ka maehnana. Oh gitu. Ada emang kieu sih nya misalkan nah cinta datang geus boga pamajikan kieu. Di saat maneh keur jomblo pasti nyarangkana teh kumaha nya asa era teh rek ngadeuketan maneh teh sakieu kurang loba ka era we. Misalkan geus boga pamajikan berarti itu teh emang keur nyeri hate jeung keur neangan sesuatu nu baru gitu sugana mah bisa nikung jika sudahlah. Nah itu mah kudu bahas lanjut ya soalnya lumayan ribet sih. Nah cinta datang sok kanu geus boga pamajikan. Jadi
orang pernahnya baca quotes terus pura kareta quotes nate dia cuma sangat berhubungan yang dia jadi lebih baik sebenarnya goreng isinya teh lebih baik mencuri pasangan orang lain yang hanya cuma satu musuh daripada harus mencari orang yang jomblo karena banyak yang merebutkan. Katanya salah sih prinsipnya, nah kenapa sih orangnya ngaruksa kebahagiaan batur nggak terjalin keduaan, sedangkan mana datang sebagai perusak tinggal balikannya kalau kayak mah dikitukeun. Tapi orang meresep sih gitu teh asli resep sih ngaruksa kebahagiaan batur cing demi resep teh. Tapi tong diturutan aslinya tong diturutan dalam. Tapi bisa oke sih misalkan mana ieu teu kuat imannya mana geus boga pemajikan terus ngagoda ku maneh dilayan teh ngagoda teh ya ya nah hubungan mana bakal hancur. Orang skip nya orang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kurang bogoh si itu ge bogoh kita perientisasi. Pertanyaan diekeun kurang bogoh si itu ge bogoh tapi si itu buah ke bogoh tinggal ke lah kurang saling bogoh tapi si itu geus buah ke bogoh. Kabogoh babaknya di lain di luaran enak mah budak nu ieu nya nu emang sih bogoh ka maneh tapi terus bawa kabogoh kayaknya ada salah kena maneh ngaruksa kebahagiaan batur ngaruksa hubungan batur nyari teh era mah kok bae saling bogoh ieu kan nya sok we udah jodoh mah sanu apa jadi kayak orang nyen filmna eta halus izin judul anu terakhir dagang genep yang dicokotna soalnya menobati nggak kalah paling kayak plus 2 terus itu hubungan teu direstuan ku kolot kumaha yeuh min dilanjut loba masalah enggeuskeun si nanjakal teu direstuan ku kolot direstuan ku kolot cenah kumayah min lanjut dua masalah dienggeuskeun cenah nyakal. Aya dua opsi sih kahiji mun misalkan emang manya direstuan misalkan emang direstuan kolot tapi mana bener bogoh nya geus udah buktikan ka kolot maneh ya maneh teh bener-bener gitu ka nu bogoh ka maneh teh nya misalkan soal masalahnya eta masalah mah emang tiap dan kieu hungkul gitu teh di restoran kolot hungkul tapi hampir kabeh hubungan ge kalau masalah. Jadi eta opsi kahijina misalkan mana benar-benar yakin dina hubungan mana sok lanjutkeun buktina kolot marane dan mana bisa benar-benar gitu. Anu opsi kadua nya misalkan teu sanggup jeung sieun ngecewakeun kolot mah nya geus tinggalkeun. Mun sieun hanyakal nya pasti aya rasa hanyakal mah tapi nya moal terus selalu tidak hanyakal eta kan pasti kayaknya aya deui manya anu leuwih-leuwih. Terus ya kayak dua tambahan berenya bonus lah intinya mah anu kahiji cinta is bullshit tapi ting pisan cinta is bullshit itu poin nanya cinta mah emang penuh kebohongan gitu tapi tergantung maneh anggapna kumaha misalkan maneh ngabohong di naon misalkan maneh hubungan kieu gara-gara mah dikecewakeun terus nganggap cinta teh bullshit padahal maneh sorangan butuh cinta jeung teu disadaran ku maneh teh maneh ge sok asupin dunia cinta eta misalnya maneh emang teu terasna nganggap cinta teh bullshit atau kebohongan berarti maneh teu sadar maneh ge pernah dicintai ku kolot maneh eta geus cinta sih lain cinta ge teu kudu tentang bobogohan wae. Terus hiji deui naon sih terakhir teh cenah definisi cinta menurut Mimin sakali deui nya
aing jelaskeun ngaran urang teh lain mimin ja urang teh lalaki meureun ke ciri teh disanggap mimin kumaha cenah tong mimin teh inget tuh kumaha ka aing mah definisi cinta masukan mu amang definisi cinta naon definisi cinta bahasa Indonesia masih babari cuma bahasa Sunda cinta teh nyaeta lain saukur tentang hubungan antara dua jelema tapi cinta mah nyata antara hubungan timbal balik sesama manusia sih jadi itu kudu tentang yang kebogoh tapi jeung babaturan ge bisa disebut cinta tapi cintana beda deui jeung keluarga karena cinta tapi beda deui gitu nah misalkan jeung kabogoh nyata mah cintana cinta khusus lain cinta utama pami motor mah tetiasa pak tetiasa pami motor mohon sampai mana Cinta khusus. cinta teh khusus misalkan tapi asa panjang tuh nyata intinya mah kira cinta itu dianggap sebagai bobogohan unggul tahu yang unggul jadi yang sakitu we pembahasan lainnya mungkin ke dilanjut di next episode di episode salajengna guys atur nuhun Sakitu episode sim goreng tong hilap like, comment, share, jeung subrek.